daun kiris kembangna umyang karongoneng kakendang kangen ayana di sisi kemapa panutan kimut. Assalamualaikum, hello guys, Wilujeng Sumping di RPJ TV Group ngalangkungan channel Udin Vetot anu mintonken kawih Sunda di Nawanda Kacapi Kawi, Aklung, Calung Jeng NU Sanesna ulah hilap guys di subscribe, Hurip Ki Sunda, hatur nuhun. Tutup nedeng moal burung dipisono kate kuring moal benang di bobodo daun kiris saksina nu ngemplong akejo do panutangan diana tusan ti bareto daun kiris kembangna umyang karongoneng kakendang kangen ayana di sisi kemapa panutan kimut basa kuring dan tengah nyawa do waktu mitineng hati jadi kontewang ngapipitna daun iris sisi gawir aduh ampun takdir tabanang dipungkir barang peting abit wale kieu geningan sulayan panut tan tambela buktina ngaraketan sapanjangna pupulasan naona pilan dongenana mingakina leming badana teh tambah garang aduh panutangan segar pisan gogodana
ngisor cenah ka payun ah. Tetep dedeng bola burung di pisono hati kuring moal benang di bobodo daun hiris saksina nu ngemplo hejo duh panutan di antasan diberi itu daun hiris kembangana umyang karone kaindahan ayana di sisi empang panutan imut basa kuring anteng nyawa duh waktu metinang hati jadi hencewa ngabibita daun hiris sisi gawir aduh ampun takdir tebenang dipungkir berang peting abdi teu oleh ikhtiar geningan sulaya panutan tambel